ngaji diri budak angon Sampurasun. Hadis diri, hadis sajati, yakin ka diri, iman ka Allah. Saha nu wawuh ka dirina, bakal wawuh ka Gustina. Saha nu wawuh ka Gustina, bakal ngarasa bodoh, moal guminter, moal humaku. Ngaragap diri, yen sadayana anging injeman, tinu maha kagungan. Jasmani ngajasan mani, cangkang barang anyar nu ngabajuan barang hebeulna. Jasmani diciwit ku waktu, diala ku mangsa, aya geringna jeung pasti kolotna. Jasmani jaga ditinggalkeun ku barang heubeul anu salila ieu jadi eusina. Kajadian ieu disebut maot ngaranna. Pupus mulih ka jati, mulang ka asalna, teu mawana naon, da emang teu boga naon-naon. Saukur ninggalkeun amal, boh amal hade jeung amal gorengna. Naon atuh nu disebut jati? Naon atuh nu disebut asalna? Jawabanna aya dina diri kitab suci anu sajati. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Gera bersihan awak sorangan ku sorangan, teu bisa ku batur, da misah raga, misah nyawa. Hapunten anu diteda.